Kapan pedag ke tengah nah. Tak itu mengenal teh. Tapi dah aya huluana pedagnya kirang lawas. Da dicontoh lah huluna heula da. Heula itu ngawih jadi kena pedag itu. Apa jika nu keur diajar masak gitu. Cobi taksir Cobi taksi. Neng Dewi nu hideung santai. Sok piraku osah narsis teu kasrang. Alah. Ditilik mah Neng Dewi. Aduh, dikira eta manilang. Lamun Kapayun cenah Bu Dewi. Tukang lanyang. Ditetep diharap pameteuna. Aduh, da manis ieu. Kapayun deui cenah ieu. Pangarsa sadayana Taksir deui. Taksir mana? Abah piit nu cangkung leutik panek leutik. Abah kumaha Abah? Sok piraku ku Abah piit teu kataji. Najan leutik Abah piit teh. Aduh digigirna manis camperem. Kapayun Abah. Pirakun teu kataji ku Abah piit anu pendek ali. Aduh, hayu sutradara Kang Oboy. Hayu ka mana cenah? Orang lempang rarendeng. Dan Neng Dewi itu gerak teu aya nu ngareng-ngarencang. Asik. Tong ringrang mung sakadana rencang. Pami Neng Dewi nuju olangan. Moal aya anu ngahihiledan. Tak itu Neng Dewi ya. Bade naksir deui ieu teh. Naksir heula biar di Bandung anu ditaksirna gitu. Nostalgia. Alhamdulillah parantos kasayogikeun panginten hiji tembang. Sarentetan peuteun sanes hiji bieu mah sabaraha tembang cenah Aki. Medley mudah-mudahan ketampi panginten nya ku sadayana. Atuh Cinta yang naon? anu tos kasebat tong hilap saweranana. Neng Sinta kumaha Neng Sinta? Neng Sinta mangga kapayun Neng Sinta di haturanan panginten nya. Kang Neng Sinta, Kang Neng Fitri, sadayana wae kum teu diwiji-wiji cenah. Insyaallah urang ngariung di dieu, urang tetembangan urang